siap. Pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu operasi Seroja gitu kasebutna nyaeta invasi atanapi penyerangan Indonesia ka Timor Timur anu lumangsung dina kaping 7 Desember tahun 1875. Operasi ieu dilakukan minangka respon karena tindakan Partai Pretilin anu secara sapihak nyatakeun kamerdekaan Republik Demokratik Timor Timur dina bulan November kaping 28 tahun 1875. Mitra kaum dangu demi Seroja disebutna operasi militer panggedena dina zaman harita anu kungsi dilaksanakan ku pemerintah Indonesia kalayan ngalibatkeun sakabeh unsur angkatan bersenjata timimiti angkatan darat, angkatan laut, jeung angkatan udara. Nya salah sahijina pasukan Siliwangi nu aya di Jawa Barat. Pertempuran ieu diperkirakeun ngorbankeun sakitar 100.000 dugi ka 180.000 jiwa, boh ti pihak prajurit, boh ti pihak warga. Sajarahna ti abad ka-16 wewengkon Timor Leste ieu geus jadi jajahan Portugis anu disebut Timor Portugis, sementara eta bagian kulon Pulau Timor dikawasa ku Walanda serta disebut Timor Timur atawa Timor Walanda. Nalika Indonesia kaasup Timor bagian kulon merdeka di kolonialisme Walanda jeung Jepang, Timor Timur tetap dijajah ku Portugis. Dina kaayaan kitu basa bulan April kaping 25 tahun 74 nalika kudeta militer katalah revolusi Carnation lumangsung di Portugal. Kejadian ieu oge mangaruhan nasib Timor Timur. Ari nu jadi alasanana Presiden Spinola anu kakara ngumawasa di Portugal ngalaksanakeun dekolonisasi koloni-kolonina. Hal ieu nyababkeun Timor Timur ngalaman kekosongan kekuasaan. Sareng memicuna lahir partai politik kaayaan beki tepasti nalika 3 partai anu kabentuk nyaeta Partai Apodeti, Partai Pretilin jeung Uni Demokratik Timor atau disingkat UDT pabentar-bentar paham lantaran beda prinsip ngeunaan masa depan Timor Timur. Tilu pihak miboga misi anu beda, di mana Pretilin kuat pro kamerdekaan, Apodeti hayang integrasi ngahiji jeung Indonesia, sedangkan UDT sigar tengah. Kaayaan anu samodel kitu teh beuki panas anggeus muncul gosip yen sayap radikal Pretilin bakal ngarobah Timor Timur jadi negara komunis. Hal ieu dilakukeun tina ngabales kudeta ku UDT dina 11 Agustus tahun 1875. Pretilin langsung ngawangun jangjang pakarang anu disebut Valintil. Pretilin akhirna menang saenggeus 3 minggu perang sipil jeung UDT. Mitra kaum dangu. Tapi lamun numutkeun laporan resmi ti PBB dina mangsa pamerintahan nalika aya pamerintahan di Timor Timur teh antara September jeung November tahun 1875 Pretilin ngalaksanakeun pembantaian kira-kira 60.000 warga sipil. Seseurna korban mangrupikeun pendukung praksi anu hoyong ngagabung atawa berintegrasi sareng Indonesia.
Sanggeus kitu Pretelin nurunkeun bendera Portugis sarta ngadeklarasikeun kamardikaan Timor Timur dina tanggal 28 November tahun 75. Pretelin oge ngaresmikeun kabinet anu miboga 18 anggota bari masang pangadegna nyaeta Capier do Amaral salaku presiden jeung Nicolau do Reis Lobato salaku wakil presiden jeung perdana menterina. Deklarasi Pretelin henteu ditarima ku Partai Timor Leste anu diwangun ku UDT, Apodeti Kota jeung Trabalhista. Saterusna pihak anu teu panuju ka Pretelin eta ngaproklamasikeun deui Timor Timur di Balibo dina kaping 30 November 75. Pernyataan ieu anu katelah deklarasi Balibo eusina ngebrehkeun kahayang Timor Timur pikeun ngahiji jeung Republik Indonesia. Deklarasi Balibo menang pangrojong ti Amerika Serikat jeung Australia anu teu panuju jeung hariwang ka Pretelin anu didominasi ku komunis mitra. Anu didominasi ku komunis. Indonesia oge ngalaman kahariwang nu sarua. Ku kituna Kapala Opsus jeung penasehat deket Presiden Soeharto dina mangsa harita nu talian iwal ti Mayor Jenderal Ali Murtopo jeung anak didikna Brigadir Jenderal Beni Murdani supaya ngayakeun operasi militer pikeun ngacaplok Timor Timur. Kusabab kitu bae pamarentah Indonesia ngalaksanakeun operasi Saroja dina tanggal 7 Desember tahun 1975. Dina tanggal 7 Desember 1875 pasukan Indonesia datang ke Timor Timur kalayan badarat di pasisir kaliren kota Dili. Mitra kaundang demi Saroja disebutna operasi militer panggedena nu kungsi dilaksanakeun ku Indonesia ngalibatkeun sakabeh elemen pasukan oge pakarang perang ti mimiti angkatan darat laut udara. Serangan dimimitian ku Mariam ti kapal perang ngalawan pertahanan Pretelin di wetan jeung kulon kota Dili. Satos eta dituluykeun ku para Tropres turun di basisir distrik Parol dina Wanci isuk-isuk. Dina malam tanggal 7 Desember 75 kota Dili sukses dikawasa sarta Pretelin kudu kabur ke arah pagunungan kalayan bawa puluhan ribu jalma pikeun ngalaksanakeun perang gerilya. Tulisan ieu dimuat dina kompas.com kalayan judulna Operasi Saroja. Di poe ti harita kota Timor kadua anu kawilang panggedena anu ngaranna kota Baucau oge direbut ku militer Indonesia dina April tahun 1876. Pasukan Indonesia di Timor Timur ngerahkeun kurang leuwih 35.000 tentara, tapi pasukan teu nyieun kamajuan sapanjang tahun 1877 tentara Indonesia ngalaksanakeun operasi gede-gedean pikeun ngancurkeun sesa-sesa Pretelin. Akhirna operasi dilaksanakeun pikeun nyerang kalayan ngalibatkeun pasukan darat laut udara. Selang sababaraha bulan eueuh musuh anu manggabulia. Operasi Saroja ieu hasil ngarecah milisi utama Pretelin. Demi dampak operasi Saroja ieu nyababkeun loba korban jiwa boh ti pihak tentara Indonesia boh ti pihak tentara Timor Timur serta warga sipil. Loba pamimpin operasi Saroja nu tewas. Juga akhirna Timor Timur geus jadi provinsi ke-27 di Indonesia salila 23 tahun. Harita di tegalan pangperangan antara tentara Indonesia jeung tentara Timor Timur. Harita teh Kopral Endang salah sahiji pasukan Siliwangi urang Sumedang milu diterjunkeun dina operasi Saroja keur ngalakonan perang rongkah di salah sahiji tempat sakuriling bungking kadenge sora bedil peting jeleger derededna sadageran
matak peres kana celi pon kitu deui pating gelegerna sora mortil nu pating corobok mata ketir nu pating koceak matak sawan. Perang campuh antara pasukan tentara Indonesia ngalawan pemberontak di Timur Timur. Dina mangsa hadita mungguh kacida matak getirna. Gap lengan kenca Kopral Endang ngarampa wadah pelor anu dibelitkeun dina cangkengna. Aduh beak, cek Kopral Endang. Barang ngarampak anu hiji deui teu karasa sarua pelor teh geus kosong deui bae. Wadah pelor dirampaan, disasar hiji-hiji. Aduh, piraku beak mah asa teu percaya. Cek Kopral Endang, bari leungeunna ngayap keneh. Tugas dirampa ge dirampa deui sugan jeung sugan aya keneh mahasen nu can dipake. Nu kempes ge dipencetan ditebak-tebak. Tetel. Aduh beak meureun. Gap kanu beulah katuhu, gap deui kanu beulah kenca. Leungeun murilit bari susur sasar, barang ngarampa kanu di tukang, luhureun cungcurungan, plong hate Kopral Endang ngemplong. Bungah lain di kieuna da karasa aya keneh mahasen anu can dipake. Tapi ngan hiji deui, ngan hiji-hijina berat nu nogel di tukang gancang didudut, memeh diterapkeun kana bedil, mahasen anu kari hiji deui teh make jeung dipencerong heula, sakapung digalar digilir, sakapung ditonggengkeun, pelorna ngentep keneh eusina jejeg 20 siki. Nenjo patromna anu semu koneng jeung seseukeut pelor anu beureum tambaga. Dina mahasen anu ngan kari hiji-hijina hate Kopral Endang nu tadina bungah teh bet jadi ngareunteut deui. Bungah soteh tadi mah pedah boga keneh mahasen weuteuh, tapi ayeuna sanggeus nyaho eusina anu ngan ukur 20 siki dadana ngarenghap marengan geterna hate nu teu weleh muntang kayang agung. Aduh, ya Allah, muga-muga wae ku pelor anu ngan samahasen deui pertempuran lekasan mun bisa mah samemeh diborobotkeun teh musuh geus disir manten tina pertahananana. Cek Kopral Endang dina jero hatena. Nya muga-muga gerombolan pangaco nu keur disangarepan mundur manten samemeh aing ngagunakeun pelor dina mahasen pamungkas ieu. Muga-muga dituturkeun panenjo sup mehna ngasupkeun mahasen, bujurna didedetkeun ku dampal leungeun. Trek cenah disada. Bisi loncer keneh bujur mahasen rubakna ngan 2 rami teh ditepak-tepak pageuh pisan. Tapi nah, baris pimayun ieu teh. Hatena jadi ratu, jejantungna tutunggulan. Sok sieun pelor geus beak ari musuh nagen keneh. Sieun pelor geus beak ari pertempuran kalah beuki ragon. Mitra kaum dangu, Kopral Endang ngahulang sajongjongan bari ngadedengikeun sora pelor anu dar-derdor demi pelor dina mahasen pamungkasan dibekaskeun. Asa lebar keur kieu mah ye kana pelor teh. Cenah ceuk manehna galecok dan di jero hatena. Ras ingat lamun seug di imah pelor teh remen dicok budak semet 2-3 siki mah tara lebar ieu. Leungit semet 10 siki mah tara jadi hitungan. Tapi di dieu dina kaayaan kieu beda deui, mangsana pelor nangtukeun sagalana meni asa eman pisan kana pelor teh. Dina mulekna haseup pelor nu hangit masuk irungna. Dina ting jelengengna ceuli balas katorekan ku sora bedil babaturanana anu ting borobot ting berebet kaya eureuna.
Bedil teh diteulkeun kana dadana. Tuluy ditepak-tepak lalaunan. Kolesed Kopral Endang ngolesed ka belah kenca, angkanan teh rek ngalangsud, rek ngadeukeutan batu badag nu ngajung kiring hareupeunana. Buru lalaunan nangkuban, tiarap langsung ngalangsud. Langsud. Terus ngalangsud ngan karek ge ngarayap menang 2 meteran. Nah atuh anak cileger, ciang pelor musuh mending gangsar luhureun sirahna. Cileger deui ngajeleger, siat jebet. Kena pisan kana tungtung batu belah luhur. Hate Kopral Endang ngalanyap nenjo batu ngebul teh. Astagfirullahaladzim. Aduh, lamun segeuna kana sirah. Meureun ngan sebat tira lakon aing. Kopral Endang muringis beungeut nyium jukut. Geus rapet jeung taneuh tiarap teh ngan asana teh ngangkang keneh wae. Keur kitu mah beuteung teh hayang dumadakan jadi ipis, ngarah tiarap rata jeung taneuh. Ngarah teu kasasar pelor musuh. Ti barang tadi nenjo tungtung batu ngebul ku pelor musuh, manehna can wani ngangkat sirahna deui. Tapi ari curug katuhuh mah ti tadi ge napel keneh dina palatuk bedil. Sajeger-jegereun nembak, saderededeun dibekaskeun. Tapi dipikir deui dibulak-balik rek nembak naon atuh. Maksudna ge kapanan engke nembak teh. Di mana geus aya tukangeun batu badag eta. Geus boga panyalindungan, tah didinya kakara Kopral Endang Mindo ngabekaskeun sanjatana. Mit batu baradag teh ti tadi ge puguh hayang geura ngadapung tukangeun batu eta. Nya akhirna mah kapaksa Kopral Endang ngadedempes bae bade ngadedengekeun sora bedil babaturanana nu ti tadi teureun-eureun pating derered pating jeleger pating berobot. Horeng Kopral Memed urang Garut keur ngadepong bari nembakkeun brena. Tah kesempatan ieu, ceuk pikir Kopral Endang. Bareng jeung merobotna brand Kopral Memed manehna maju deui yakin ayeuna mah. Mun brand Kopral Memed terus-terusan merobot, musuh moal nembak. Kesempatan pikeun manehna maju, atuh geus kitu mah langsung bae manehna ngalangsud. Langsud Kopral Endang lalangsudan, akhirna berkah teu burung tepi ka tukangeun batu badag teh. Terus nalokom, sakadapan mah Kopral Endang kan mencerong kana luhurna, anu dongklak nu tadi kacentang pelor musuh teh. Paingan ku si Hamid disebut bedil kanyere, nyeleutik hampang jeung sorana henteu tarik, henteu agem kawas bedil grand. Ari bedil nu manehna mah ARM 16 sakalanana teh buatan Amerika nu kungsi dipake basa perang Vietnam asa percuma dibawa ti Bandung teh. Jadi dieu mah teh bisa dipake nembus batu. Salah. Kudu nama aing teh nyakal Maryam atau basoka ieu. Lamun segan teh kudu boga dinamit. Tah nya bener biraku teu hancur sugan ku dinamit mah. Atau ngagunakeun STTB senjata tanpa tolak balik teh ya. Sabangsa bedil lodong paranti ngancurkan mobil wajah. Cek Kopral Endang bari anggar mencerong ka hareup. Leungeun katuhu anggar dina palatuk sanjata. Ini urang Indramayu. Kunaon atuh si Kani can matakeun roket RL nanya. Lain gara jugur-jugur kalinya Kani. Duh buah-buah kagebos. Nya lamun seuk ceulinan teu getihan oge. Buah-buah kagebos. Bahaya roket RL mah. Nyawa teh basa latihan di Cipatat we. Cek Kopral Endang bari sakadapan nyawang roket nu kungsi dilatihkeun ka manehna basa di Cipatat. Aya urang Cipatat ka di dieu aya urang Cipatat. Baktos ka palawargi nu aya di Cipatat.
Tah eta geuning kitu lamun seug dibekaskeun teh sok kaluar cenah. Cek Kopral Endang deui. Sorana deui wah lain wae matak katorekan. Bidang-bidang teuing mah matak kaluar getih tina ceulia tuh. Makaring si Kani masasat lain manukna, lamun seug tata jeung Didi aya keneh. Cek Kopral Endang ngarek napas jero sababaraha kali, tuluy maca Al-Fatihah, dikintunkeun ka Tata jeung Didi, rekana nu tos kasambut perlaya di medan jurit. Mitra kaum dangu musuh nagan keneh dukas sababaraha urang deui diantara babaturan Kopral Endang nu kudu nuturkeun Didi jeung Tata. Sabaraha urang deui babaturanana nu kudu palastra di dieu nu kudu maseuhan bumi timur-timur ku getihna. Wallahu alam. Kopral Endang tacan manggih jawabanana. Mangkaning jalan soranganeun teh, jalan sorangeun teh ngembat keneh mitra. Lalakon poe ieu jauh keneh. Ecek Danki komandanna Kapten Sugandi basa tadi isuk memeh bergerak cenah poe ieu teh target mah kudu bisa nembus kota Barecoli nu masih kena di kawasan musuh. Ari Barecoli teh salah sahiji kota Konhelho atau naon tah kota kabupaten nu jauhna 120 km ti Bau Cau. Bau Cau teh kotanya mitra nu jadi sasaran. Mitra kaum dangu luyu rejeung eusi PO atau perintah operasi. Poe ieu teh Kopral Endang sabatur-batur kudu bisa ngarebut eta kota. Ari direbutna ti palebah dieun fikui-kui nu weuteuh keneh. Can kasorang pihak urang, ceuk Pasugandi keneh cenah Barecoli teh ayana di tutugan gunung Simekses nu dina kar atawa peta militer disebut ketinggian 2000. Kacipta meureun bandera beureum musuh teh ngerebet keneh. Ngerab-ngerab di tengah kota Ciciren nu ngerekna masih keneh nyekal ka kawasaan. Sedangkan rahayatna anu harita disandra ku pihak tentara Timur-Timur masih keneh disimbutan ku kabingung kalayan tacan nyahoeun rek iraha dilepaskeun tina kungkungan musuh ngan moal salah meureun rahayat ge geus kasaleun nganti-nganti pasukan Kopral Endang sabatur-batur nu rek nyalametkeun mun ras inget kadinya nya inget bandera musuh tur ditempo ku mata hate masih keneh ngelebet hate Kopral Endang beki panas teu sabar hayang geura nurunkeun hayang geura nyasak teh si Kopral Endang mudah-mudahan sing patri masing kawas angka 17 angka karamat ku pelornungan kali 17 iki deui benteng pertahanan musuh bakal dobrak lamun segan teu mungguing teori mah aing kudu pasang sangkur aing geus gilig rek terus maju kawas banteng ngamuk nyerbu tepi ka jucungna ceuk Kopral Endang maehna teu sadar yen eta sakabeh teh ngan saukur teori. Bener eta mangan syukur teori cek Kopral Endang deui. Tapi apan aing teh prajurit Siliwangi ingat kana pengalaman Kopral Endang mancegeun deui hatena wawanen asa ngagedur deui lain pedah percaya kana kampuhan pakarang pamungkas Prabu Siliwangi kujang nu dipake lambang. Tapi Kopral Endang yakin yen manehna teh aya di pihak anu bener, yakin Pangeran Barisnang Tayungan ongkoh ketang kadinya sote saset lain sejandangan musuh-musuh teuing. Ieu mah katempuan hirup di negara Pancasila. Pirakut hayang memangku ngarawu rakyat urang dieu nu hayangeun ngagabung jeung Indonesia. Maju we kitu. Cek Kopral Endang nanya ka dirina sorangan nu dijawab deui ku inyana. Jadilah. Nah hasana teh. Cenah ret meh ngararet ka babaturanana nu aya di gigireun pok ngageroan. Med. Tapi nu digeroan teh ngaliek-liek acan. Teu kadengieun meureun. Mireungeuh kayan anu samodel kitu leungeun Kopral Endang ngayap neneangan batu ceug kanu sagede kaleci beleuwer dibaledogkeun ka Memed peletrak geunap pisan kana topi wajahna. Med Kopral Endang nyalukan deui manehna ngalieu naon dang nembak terus Med lindungi nya saya rek maju cek Kopral Endang manehna unggek
Mitra kaum dangu geus kitu mah berobot war pelor brand memed meuli kawas nu diemratkeun. Bareng jeung morobotna brand ti memed Kopral Endang maju, tapi kakareke sababaraha meter kadenge si memed juhji. Anjing teh cenah kadenge kawas ngaral barang diraret meh napa kupis bedilna ditepakan gocrak jeret dibantingkeun kana taneuh. Brand ceklan memed geus lain bedil deui tapi taya bedana ti beusi kiloan. Dina kayaan kieu mah rek teu kitu kumaha dina mangsa ngahangkeutkeun manehna beakeun pelor. Waduh cilaka, sok Kopral Endang bari ngarangkog. Mangka pelor aing ngan kari 17 deui ya. Ngan kari 17 si kieu deui si memed geus beakeun. Moal bawa nu sejen ge sarua pada beakeun pelor. Lamun segenteu oge pasti sarua. Tapi ka Kopral Endang beki yakin yen babaturanana geus beakeun pelor. Mun ti kitu ge meureun kawas manehna bae sarua apik ngirit-ngirit pelor. Henteu ditatambuh teuing kawas dieu la pelor teh. Teu lila bleng cilegur. Bumi asa ingeung lir diendag lini. Malah jajantung meuni asa coplok cilegur roket mimiti ngampal pelorna anu sagede-gede bitis teh nu geus ting balesat tina sungut roket nu gurawah sagede lodong ngadius ninggalkeun sorakna anu haros-hos gos-gosan. Persis pisan bitu lebah benteng pertahanan musuh. Sanajan eur Kopral Endang cung kadang penasaran di antara pelor roket teh aya nu mentog kana batu badag. Moal boa inggeung dina nyana ge henteu keuna piraku musuh waniun keneh ngajaradog. Piraku kitu ceuk pikirna mustahil musuh nyaralap wae dina batu mah. Atuh ari kitu mah terus-terusan diampal mah teu burung jempling. Musuh eueuh nu wani nembak deui. Ditukangeun batu-batu badag teu katenjo ting buru nyai deui. Da geus teu kadenge deui tembakan. Awasna mah jicir meureun. Lamun segenteu ge gemprah pasti mah modar kabeh atawa kalabur. Kitu ceuk pikir pasukan Kopral Endang. Teu lila bertek titigigireun aya nu lumpat bertek deui ditukangeun. Babaturan Kopral Endang lalumpatan ngangseg maju komo sanggeus kadenge tembakan pistol 3 kali mah. Babaturanna teh bleg gue kawas simeut nu kagebah sararea maju bari ting corowok. Maju. Tekung si 10 menit ti barang Kapten Sugandi nembakeun pistol isarah. Nu pelorna beureum urut benteng pertahanan musuh geus karebut kari urutna nu dicirian ku patulayahna mayit dan nu sajen mah meureun terus kalabur. Ada belah kencang jalan teh aya susukan leutik maksudna mah meureun pikeun nutup kemungkinan nu datangna ti lebak. Nu saregu ka bagian mapai jalan gede pingpinan sersan sahalan masih keneh ting arongko ting katayap bari teu oleh cingceung. Kopral Endang oge geus tareh tepi ka pertelon mah manehna teu wani gancang-gancang. Lempangna jadi ngatayap kawas budak nu keur ngadodoho papatong bari pageuh nya kalebedil nu geus disetel dina letter A nu artina otomatis basa beak pudunan jog kalebah sasak. Kopral Endang can wani meuntas for speed ge kalah mepet bari ngacungkeun leungeun kencana kaluhur sasak negrak pisan deui barang nu ti tukang geus tepi ka sisi nah atuh ana berebet sidik sora tembakan musuh jeung deukeut deui sora bedilna semu pepeus malah kadengna ge mani kawas-kawas bobo disoehkeun berebet deui ti belah katueun sasak mani kawas anu di teng-tengkeun pisan. Mundur Endang mundur cenah aya nu nyorowok ku sabab keur kaweur kitu Kopral Endang teu apal saha-saha nu ditahan mundur ka manehna teh. Teu lila deui aya nu ngajorowok. Bahaya, urang asup parangkap. Nya asup parangkap ya bangkaling tembakan ti ditu ti dia. Cenah katangan sorana semua geter nu saregu nyasat digunting bari tacan kapikir kumaha kudu ngayonanana. Dengan ukur saragu nu langsung mapai jalan gede mah. Mitra kaum dang basa pelor nyeor sawareh nyerulidat kana batu jalan
Gurimpal Kopral Endang ngalabuhkeun maneh kasusukan. Terus ngadempes handapun sasak. Untung Bohani ngalungkeun garanat ditembak ku tembakan sersan sahlan, tapi ka Kopral Endang bisa ngarayap ngaliwatan kolong sasak, terus nyempot tukangeun tangkal kai. Didinya mah kaciri pisan horeng musuh teh ngajajar sepanjang pagar tembok hareupeun hiji wangunan tohaga naker. Wangunan kuno nu tembokna marek plekan teu salah gereja. Bohani diberi isarah sangkan manehna maju turun heula kasusukan, sina nyamperkeun manehna ngartieun. Cek Kopral Endang harewos nuduhkeun tempat musuh ku sungut. Tembak cenah atuh geus kitu mah teu parah deui. Ditembak. Jegur dereret di pelor bedil Kopral Endang ditungtungan ku ngajelegurna granat nu dibalangkeun ku Bohani ngadereret jeung ngajelegur. Geus leungit haseup sidik musuh kabur. Di antara aya nu ngajoprak. Asa beuki ludeung ayeuna mah Kopral Endang ngarayap deui lalaunan ngadeuketan buruan gereja anu ngan kari ngaliwatan pagar tembok urut panyumputan musuh. Geus kitu mah juringkang aya nu ngajuringkang teu anta parah dijeger we di dorhos ku Kopral Endang. Sia keuna pisan kana dana tah modar sia cek Kopral Endang beri melong kanu ditembakna. Musuh teh katenjo pisan ngajungkalna sanggeus dadana bolongor jeung kadenge sora bedilna anu ragrag kana batu di buruan gereja. Ngan henteu nenget-nenget kumaha sesegorna dina sakaratal maut, mangsa bodo teuing cek pikir Kopral Endang teu hayang nyaho. Budu rame, komo sanggeus babaturan Kopral Endang mareuntas sasak mah. Ari Kopral Endang bet kawas anu nangtang pati, bet kawas embung nyaho kana pelor musuh nu ting carieng ting berebet. Da sanggeus babaturanna mareuntas sasak teh, manehna terus maju, lir ngantap sirahna di sambaran pelor musuh, teu mikiran paeh, lain ngan semet bebasan. Kagok pikiranna teh sanajan beungeut asa euceuy getih asa nyak serak naik marangan ambekan nu asa beuki eungap, manehna terus maju nu akhirna tepi ka sisi pagar tembok urut musuh teh. Teu lilana atuh karek ge Kopral Endang ngarenghap ti tukangeun gereja aya nu lumpat teu diengkekeun deui berebet deui bae dideredet koceak jungkal musuh ngajungkal barang lol saurang deui nafsu Kopral Endang jadi ngagugudu. Bongan bedil tedaekeun disada golo cerak ditarik cangkang pelorna eueuh nu ngacelang mahasen dicabut. Aduh ya Allah pelor teh nya sasiki acan cek Kopral Endang mehna gemas nu lain di kieuna keheul tepi kahayang ngabantingkeun kana bedil teh mehna jadi ngewa kana bedilna nya ngewa da motahna hatena teh jeung kekerotna huntu hayang males teh teu majar kumaha ukur bisa gideg bari nahan amarah nu ti kabudalkeun. Komo sanggeus babaturanana rame ting berobot mah. Dalamun sekongang mah Kopral Endang hayang ngarebut bedil babaturan. Dina ragotna pertempuran hareupeun gereja Barecoli, Kopral Endang teu luak liuk heula. Sukuna ngalengkahan tembok nu ngan semet bujal, barang manehna geus tepi ka joroeun pagar tembok nu pangheulana katenjo sanggeus aya di buruan gereja teh mayit nu gagaloler. Nu mandi getih sorangan. Serengeh Kopral Endang nyerengeh. Lain kataji ku mayit nu haneut keneh ngan ku bedil nu ngagoler gigireunana terus ngalangsud angkanan teh rek nyokot bedil musuh tapi memeh leungeun patarema jeung bedil anu ngagoler panonna nyelang heula nenjo gereja. Pantona tembokanana salibna kabeh dituturkeun panenjo terus muter ret kana susuhunan kana tihang betona kana lonceng dan nu ngagantung di luhur. Panenjo Kopral Endang turun tina lonceng nu ngagantung sagede boboko teh mapai talina anu ambay-ambayan. Nah itu wallahu alam saha anu ngobahkeun hatena, saha anu ngarewas kana ceulina dan nenjo tali lonceng ngambay teh leungeuna jadi getek. Kuniang Kopral Endang hudang lalaunan cul we bedil musuh nu tadi rek dicokot mah ditinggalkeun. Da kabengbat ku tali lonceng teh berebet mehna lumpat ngan karawak bae tali lonceng teh dicekal terus ditarik dicentok-centok sanggeus leungeun ngageleter kawas aya nu nitah kawas anu ngajurung kudu kitu. Bari nyentokkeun tali teh panon nenjo kaluhur kana lonceng nu ayun-ayunan kolonang lonceng gereja Barecoli disada ditarik deui dicentok deui lonceng ayun-ayunan bari disada sorana tarik jeung geuman kolonang mitra kaum dangu
Dina kaayaan kitu, babaturanana kawas nu kapangaruhan, sararea jadi jempling eueuh nu nembak, musuh ge kapangaruhan deui. Ting baretak lalumpatan, aya oge nu bari ngabekaskeun bedil, ngan teu dilempeng. Dapun disada meureun, padu bedil ngajalager. Hari Kopral Endang sanggeus babaturanana eueuh nu nembak jeung sanggeus musuh jicir teh. Kala Kang Huleng basarek nyokot deui bedil musuh nu ngagoler sisi mayit teh, kaburu kapegat ku babaturan anu lalumpatan mulu ka manehna. Kawas hareangeun nyaho, saha cenah anu nabuh lonceng, tapi dawuh deui jelema nu nangtung sisi tihang lonceng mah ari lain Kopral Endang mah. Beungeut Kopral Endang pada melong, panunjo babaturanana muster kana beungeutna, karasa pisan harita teh Kopral Endang pada melong malah asap parat kana jero hatena. Tetep babaturanana sarengsana pertempuran ngandung harti anu mandiri, tapi kasakapeung mah kawas anu nyalahkeun atawa bakat ku aneh. Mitra kaum dangu, telila jebul danki, ngan gabru gue ngarontok ka Kopral Endang, dan palengeuna terus ngusapan sakapung nepakan tak-tak, tidinya kakarak sasalaman, patarema antara leungeun bawahan jeung leungeun atasan. Dina mangsa kitu sarengsana pertempuran, teu sangka ngobahkeun hate nu karasana asa leuwih reueus diajak sasalaman teh. Leungeun duanana pageuh keneh patarema, panon komandan neuteup keneh kana beungeut Kopral Endang, lalab parat kana lembutanana. Hebat Endang, hebat, hebat, cek komandan bari godeg. Terus undur ninggalkeun Kopral Endang nu masih keneh ngembang kadu. Mundur danki babaturan kawas nu aplusan kabeh ngajak sasalaman, kabeh napakan malah aya nu ngagabrug segala rupa. Mun leungeun patarema jeung leungeun babaturan mana komo bari neuteup beungeut, bet hate teh jadi leuwih ngageter marengan nyelakna picerikeun keung ketir linu awor dina jero dada Kopral Endang dina mangsa harita. Nu sakapeung dipungkas ku kareueus bari hayang nyanggakeun kanu kagungan. Kalau saja si Endang tidak memukul lonceng, hawar-hawar ti kajauhan kadenge komandan atawa danki nyarita ka anak buahna. Gusti anjeun nu mah agung nu mah uninga, cek Kopral Endang. Jadi hayang sapok-pokeun nyarita ngan asa berat ongkoh kudu ngabendung picerikeun. Padahal lain dihaja, cek dina jero hatena. Musuh geus kalabur, demi pasukan Kopral Endang jeung bala baturna geus tatan-tatan deui rek nuntaskeun operasina. Saheulaanan mah perang di wewengkon eta rengse. Sandra kasalametkeun, pihak tentara Republik Indonesia aya dina kaunggulan. Mitra kaum dangu mung sakitu anu kapihatur, hapunten bilih kirang perseka dina mendarkeunana. Mudah-mudahan katampi etang-etang hiburan bae nya mitranya, malah mandar aya pulunganna kitu nya. Piceun anu awona pulungan anu saena. Kitu mangga mitra. Mudah-mudahan urang tiasa patepang ngedangu deui dina gelaran dongeng Sunda ti Manganggang anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.